Kanjeng Nabi Ayub atuh ieu mah neuleuh kasep kieu mah atuh moal nyeri dicabut nyawa moal neuleuh ka kasepan teh atuh pan contona awewe di Mesir baheula ketika Kanjeng Nabi Yusuf titah keluar ku Siti Zulaikha lantaran Siti Zulaikha teh dijejeleh ku gadis-gadis Mesir tuh eta Zulaikha ratu bae ge kudu kabungbulengan heran aing mah heran ya cek Siti Zulaikha teh nyahoon bae ka beugeut Yusuf jauhon ya mah kulantaran terus dijejeleh ku sanagara panggil awewe ngabaris ya didinya bere peso jeung apel begitu keur kieu Yusuf ta'al begitu Kanjeng Nabi Yusuf keluar ngeuretan teh terus bae datang ka ramo-ramo ku kasep-kasep lah geus bacocoran getih ka dieu tah nyaho sia bacocoran geus getih ambalaya bacocoran terus bae kumaha ngaromongna masyaallah ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ieu mah lain manusia malaikat ieu mah turun dari kayangan tuh cak Siti Zulaikha nu mantak ge ulah sok ngajejeles sia tah aing onam teu korban sia ramo beak tah ku kasep-kasepna tuh awewe di urang nu tatadina ka urang teh ngajejeleh barang neuleuh urang leuwih ngajejeleh jajore jasa sial sugan nu mantak lamun geus kos kitu lalaki mah datang ka Cisoka diwirid geus pokona mah lah awe sok nyiduhan kitu mah geus wae beak ujian wirid 7 poe baca ku urang ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim dibacana sapenting 75 baca ku urang tiukeun sarwiti Cikupa puf datang urang geus 7 peuting teh ka Imam Sarwiti Waalaikumsalam molotot bae nya nah sia kena ngomongnya nama hadza basyara wuih ieu mah lain manusia nah mantap ya in huwa illa jinnun sial horeng lain mantap horeng aing pajar jin teu kataekan tah mah oh jadi jurig buai ge ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu saha Sarwiti lahirna poe naon jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanjur kudu nyaho jamna lantaran aya bintang di luhur nu meneran kana kelahiran urang jam sabaraha aya bintang ku ali palak teh tah dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha lamun lahirna jam 7 malam naon malam minggu bintang naon mau dibejakeun ku ulah jadi dukun ya aing ya malam sekian poe naon malam naon bintang naon pas apa teh terus bae pan bintang teh masyaallah di porosna masing-masing teh mentek dina ilmu sulam ketika orang dek nanggalkeun atuh bintang naon kabeh atuh ararah ya mentek teu misleuk deui percaya kana perhitungan ulama ulah hese poena mata poena kaler kidulna bintangna geus diitung atuh hese-hese amat lah ketika urang dek melet geh diitung sok Sarwiti lahir poe Minggu pedang apa batik jam sabaraha jam 12 oh mustari berarti yes hitung Sarwiti sin berat 30 ro 400 wow genep tak 200 hiji kan bagi 7 poe biasa sabaraha ieu mah jadi anak cara kada pasawahala wah teu beres ya jatuh aya kitu da jeung ilmu hikmat ge atuh kekuah sih nah timur sok kuari sabaraha sesana
ternyata sesana teh aya genep berarti jam genep wiridna ku sia abajadun alif hiji 2 3 4 abajadun ji 2 3 4 atuh kudu kos gitu Masya Allah hawazun ha 5 waw genep berarti hari ke-6 Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat jam 6 wirid maghrib batur salat siang wirid atuh mudukun jigan anda tuh saya mudukun mau kos gitu Tirin ngaharepkeun hadapkan awak sia ka Imah Sarwiti di mana Sarwitina tenden 7 batu di dinya maka 7 batu wiridkan bismillahirrahmanirrahim hadiah heula beres hadiah we ma hadza basyarain wa illa malakun kayyiman hadza basyarain wa man hadza illa masyarain beres timpukeun tiu bala timpukan keimanan dong begitu datang tah batu katana langsung ke hati Sarti dem asal ada ratang sia ka aing jadi wali moal dibere sia mahal ilmu aing ngokos gitu mah terus ulawaka lanan wirid deui isukna batu kadua timpukeun deui teh ka arah imahna deng mulai kader saya di mana engkau berada tilu wari mahadza basyarain wa malakun karim mahadza basyarain malakun tempo gede mulai geus teu dahar kengen cak mana sia lain gara dahar sareubeuh mah bangunna ti kamari sia teu dahar tayang dahar mah can kanyawan karak tilu peuting kan 4 mahadza basyarain wa mahadza basyarain tempo gede langsung pas datang batu ke handap tek Aisyah tadi jak mana ngomong Zaid emang kadang gitu kumaha kadang asana kasep jasanya yo nyana di mana sih di mana ngomong kasep mah asa dihareupeun bae Kang Zaid teh kamari ku sia diomongkeun ku ari ku sia di alem mah coba nita budak gerokeun cak kemana tadi gerokeun teh SMS ku sia tuh aduh geus beres 5 genep 7 geus ngagoler bae mamawa samping Kang Zaid ada promosi pelet gas sama mulai teruskan sama kos gitu ilmu jurig mah ulah siap mau beres ya kajian ke aing datangnya moal kajian ku komagi aing mah eta mah nyaritakeun al hikmat kos kitu teh pagaweana jadi ulah sawirid-wirid lain itu model kasugihan wiridana mah eta bae tapi tanya heula sangaran anu lahir oh sia itu berarti hitung tek oh lamun dek dewere wirid malam anu sia ngawiridna jam sakitu wah di wirid ujianana Masya Allah jualan naon ge laku bae eta kudu tepat heula tah eta bae tu cenah kiai mah moal beres sarua dikira meren moal sebab can kadeleun niat benerna doraka lamun geus niat benerna bener lempeng jasa jangan bangun pasantren jangan bangun masjid jangan bangun kakarak atuh ieu mah sapira deuk kawin deui ka Karawang diserahkeun ka sia bae geus pokona mah jadi jam-jamna sarua nyieun azimah ge saha ngaranna jadi nyieun asihan segala rupa ge di deuleu lahirna jam sabar etalah ilmu perdukunan nuantak nu calon lurah mah bego datanglah ka dukun ya menang bendera naon sia biru
Penon dia makan minggu biru minggu. Wow, berarti sia kudu keluar ti imahna jam 4. Teu meunang jalan hareup, kudu jalan dapur. Makanya di dapurna ya sumur di dinya. Lain menang ngubrus ya ka sumur. Teu beres. Gas kukurubusan los keluar kudu jam 4 bae. Hayo. Asal karuar ti imah bengkesnya diuk di mana bae masalah. Gelanan tah lamun engke rada maribis menang sia tapi lamun centrang bae eleh sia kajen ku kumaha ge menang berem ilmu dukun mah kos kitu aja supaya yang menang aya elahna nu penting dukun mah tolol eueuh bae elehna dukun kos kitu kekekekekekekeknya ieu ari lamun anu kanu maksiat bareng begitu bareng bedak wah molotot kangge Nabi Ayub lantaran rupana nya jore jasa rupana nya bau rupana teh kangge Nabi Ayub teu kuat langsung kelengen dirobah deui malaikat maut ngarobah aya 10 menit hudang ku kulisika kumaha eta rupana eta tawa boro-boro dicabut nyawa tah neuleuna geus aranas angker kos gitulah terus munafik terus kafir coba kafir hareup bedak barang bentak anjeun Nabi Ayub langsung ngejedak we wah asana cek malakal mati mah paeh memeh dicabut gitu. Aduh, jadi geus paeh teh heula ya. Geus tah beudang 10 menit, kulasa kulisi. Udang Kangjeng Nabi Ayub. Ngageledak deui. Lantaran pohoan malaikat maut can robah. Aduh, tadi malaikat ngalalaga jelema mah. Bakal lopan ngegeledak deh aing can robah aduh geus beunang 10 menit kukulisikan deui diudangkeun ayo pulang geura bentak moal wakak geus robah tancan geus robah geus bener geus enggak pinsan deui asa dajak garat geus emang geus bentak bener asli deui cek Kangjeng Nabi Ayub berupa nu eta mah parah amat. Widih, kemasian lagi luar biasa. Hiji kulitna hideung sakumaha seng. Kastrol hideung. Nomor kadua kaluar ti sabulu-bulunana. Nomor katilu buukna ganti ku ari jadi kawat. Ngerumbai ka handap. Dina mata kala luar getih pika sieun pika ijieun nu mantak loba kafir mah kafir lulumpatan deuk sakaratil maut lompatan jeung bae nu sapoe 2 poe 3 poe kafir mah saminggu sakaratil maut nanti lantaran ieu tah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut lamun anjeun ningali Muhammad niscaya bakal ningali pohara jasa izi zalimuna ketika nu zarorim nu tadi kalalapir nu buang kawarah aya dina keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidihim malaikat langsung nakolan meupehan ka awak-awakna kawak-awak jelema nu zalim nu endek dicabut nyawana cak malaikat akhriju anfusakum geura kaluarkeun nyawa ya negara pasrahkeun sia nyawa sia ka aing litakuna qabidah ku aing deuk dicabut mangkaning make rupa nu model kos kitu masyaallah wahara jasa kitulah tingkah balakul maut mentek kaya jelema nyandung nu kolot jeung nu ngorah pas
giliran kanu kolot bapakna datang giling anakna lompat bae ka mana mama diharap sama malakal maut siapa nyawa malakal maut cak kiai ge tuh malakal maut tuh orang di deuleu bapak sia mah sungan teh malakal maut jah hideung ceuk nya tuh orang bapana hideung iku anakna pajar malakal maut ya hiji hideung kaduana marah bae di imah katilu terak mare duit kos malakal maut kos gitu cak mana bapak sia mah lain malakal maut ngan sarupa jeung malakal maut sial jasa tah kos gitulah tapi ai ka anu sok ngaji ka jelema nu soleh kasep sering jasa tambah sering kula nyaksian sababaraha guru senyum eta manggih nu kasep manggih nu kasep mantek engke lamun balik ngaji di imah nu kasep sing ada tanya si Mas dari mana ini Mas saya nungguin bapak dari tadi mau ngapain ya mau nyambut bapak yang bener nih bener tapi bisa tuker sama mbak wah siapa lain malakal maut meren ini mah orang Blitar meren ini mah tanya sing ada tetep urang geus ngagoler kieu teh rupa-rupa engke bisikan-bisikan rupa-rupa nu dararatang dedeleuan rupa-rupa engke tah ieu lah saat-saat terakhir urang nyuhunkeun ka Gusti Sing Hade supaya husnul khotimah geus ulah eureun-eureun maca la ilaha illallah ketika napas urang geus pendek geus ulah la ilaha illallah Allah Allah ba Allah 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 tah aing ngaji mah tah urang nyaho tah geus deuk aya deuk eueuh anu nalkinan urang pancegkeun hate urang geus ulah make la ilaha illallah geus napas rada hangkeut mah langsung Allah 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 terus bae hate urang teu kudu aya soraat Allah 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 terus malaikat engke nembongan ka urang na kasep Allah 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 terus bari diangkat dari Allah 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 malah nu recok-recok itu gitu betah ketika urang geus manteng ka Gusti Allah loba nu ngalobrol ngobrol teh betah mentek nyingkir nu bangsa lain-lain ahli Allah kanu keur sakarat bakal keluar sia keluar kecuali dek nalkinan mun aya keneh napas la ilaha illallah saurang bae ulah lobaan recok engke nya nurutan la ilaha illallah geus asal geus bisa ulah ditabak ulah dipaganding geus bisa geus antepkeun engke beuki ngaranjung ngahanjung tah talkinan de Allah 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 ulah salah nalkinan Allah 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 jangan nurutan ke Allah 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 lah lamun keur mejana kos kitu mah terus diceulina Allah Allah mun bapak urang uwa urang emang urang kebenaran urang hadir sakaratul maut kos kitu nalkinana tah Allah Allah kenyana nurutan Allah 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 laqinu mautakum bejaan hurukan talkinan jelema nu endek maut laqinu mautakum la ilaha illallah mun masih kena napas panjang la ilaha illallah lamun geus pendek Allah 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 tuh al-yawma tujzauna 'adzabal hun dina poe maneh bakal dibales make siksa anu hina nu pohara bima kuntum taquluna ku perkara nu aranjeun ngararomongan Allahi ka Allah ghairul haqi teu bener ngomongna sagala ngaku nabi sagala ngaku diwahyuan sagala ngaku-ngaku dek nurunkeun kitab nu sarua jeung Al-Qur'an asa bangkawarah teh kuari bakal disiksa sia dibales sia wa kuntum an ayatihi tastakbirun jeung aya anjeun gumede sombong terhadap ayat-ayat Allah tidak iman ka Gusti Allah nah kuari balesanana al-yauma tujzaun masyaallah eta keur carita nu kalalapir buang kawarah kos kana itu kamu munafikin jeung pasikin
sarua nu maksiat ge di dunia na iman ka Gusti Allah ngan mabok zina judi korupsi nah ieu bakal cek malaikat al yauma tujzauna bima kuntum ta'malun poe ieu bakal kapanggih balesan pagawean anjeun nu kamari keur hirup sia migawe mabok kamari magawe zina judi dan lain sebagainya al yauma kuari tujzauna bakal kapanggih balesan anjeun bima kuntum ta'malun pagawean nu kumaneh dipigawe kapanggih biasa moal kebal deui sia bungkus pandian bungkus saraten mun kafir mah langsung pasek atau ki tumbak siap geus bungkus pandian bungkus saraten datang ke jero kubur geus kapanggih amal-amal urang diwujudkeun ku Gusti Allah dihijikeun amal maling, amal korupsi, amal zina, amal mabok, penganiayaan, penghinaan dan lain sebagainya dihijikeun karak baralik nu ngubur urang geus sudan di dinya kapanggih jeung amal urang al yauma tujzauna bima kuntum ta'malun bakal kapanggih masyaallah antaklah sesa hirup urang kuaring maning digunakeun pake ibadah dumadeheus ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala moal kebal deui urang teh contoh bapak urang mah urang geus areueuh bapak kolot urang geus leuwih ti heula malah aya anak anu miheulaan urang berarti kan pasti jasa di mana datang ka urang waktu urang kuari bakal kitu mah urang geus ngabakti ka Gusti Allah boga harta geus disalurkeun boga ilmu geus disalurkeun jaba eta ku urang dipigawe sagala rupa urang geus ngabakti ka Gusti Allah tinggal nyanggakeun sadaya-daya Gusti titipan Gusti ku abdi parantos dilaksanakeun abdina atuh parantos dilaksanakeun sabisa abdi salat abdi sakieu bisana haji sakieu bisana ngazakat ngaji jeung sajabana tapi pan Gusti harapan abdi tak berharap ke Gusti Allah tapi ngalaksanakeun eta mah mas mantep lamun berharap ke Gusti Allah bari teu ngalaksanakeun nah ieu siksaeun Allah jelema sia ulah sok kamalinaan segala mabok segala zina kos moal paeh bae cek jana aing mah kos kieu ge boga prinsip Allah mah maha gopur soekeun habek sungut na ka dieu sia soekeun ku berewek sia sangeunahna bae sia berharap sote lamun ibadah ka Gusti Allah Gusti abdi salat abdi puasa abdi zakat abdi haji abdi sok ngaji tah ieu parentah Gusti ngan abdi bisana sakieu tah abdi berharap kana gopur Gusti abdi berharap kana rahmat Gusti sakieu bisana eta mah meujeuhna tapi anu mabok mah anu zina eprak ngomong atuh rahmat Gusti mah lain cara urangnya nama atuh dihampura